lantaran si Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka mana aya naon aya deui anu menta bodak aya deui anu menta bantuan aya deui terus teu pernah diengkekeun deui teu pernah diengkekeun aya jelema datang deui ka dinya menta dibere isuk datang deui dibere deui isuk datang sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah dibere bae ayo bae terusin Abu Bakar tapi eta teu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang lamun urang eueuh ka sieun mah moal kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan dibikeunan ku urang sieun pakit jadi pakit ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae pokona mah amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae buktina si Abu Bakar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم wallahu alam biradihi eling-eling gong akekan padang imankeun ya ladina kabeh mayar tadau tesapa wong iku murtad yaman macane bil faqi wal idgobi kalawan den pecatkeun idgom lan den idgomkeun menang dibaca mayar tadid menang dibaca mayar tad yarji'u manana yarji'u babalik yaman minkum saking sira kabeh andinihi saking agama Allah ilal kufri maring kufur bi ikhbarin kalawan yaiku ikhbarun bima alim Allah yaiku ngawartakeun kalawan barang kang alam Allah ngawaruhakeun safa Allah taala alimah haluri Allah ku ahu ing tuni bade ma qadir tadda jama'atul lan teman murtad sapawang ake ba'da mautin nabi dalam sausana maut kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa yatillahum besok maka besok bakal teka bakal kani safa Allah badalahum ing gegenteni man biqaumin kalawan kaum yuhibbuhum kang mikademen ya Allahum ing kaum yuhibbuna lan mikademen ya kaum ing Allah. Kalau ngucap kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hum qaum hadza wa tawiya qaum iku qaum ikilah iki uang wa asyara lan nuduhkeun ya kanjeng Nabi ila Abi Musa al-Asy'ari maring Abi Musa al-Asy'ari rahul hakim isna riwayatkeun hu ing hadis faqih hakim fi sahih dalam sahih azillatin pirang-pirang kang nyaah kang dedaati pinatur kang ngolas kabeh alal mukminina ingat pirang-pirang kang mukmin kabeh aizatin tun pirang kang keras asyidda itu geus pirang-pirang kang sangat alal kafirina ingat wong kang kafir kabeh yujahiduna kang pada perang ya kaum kabeh fisabilillah ing dalam arah ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah wala yakhafuna lan ora wedi ya kaum kabeh laumata laim ing cacadane wong kang nyacat ing dalam sabilillah kama yakhaful munafiquna kaya oleh wedi sapa wong kang munafik kabeh laumal kufar ing cacade ing panyacade pirang-pirang kafir zalika itu mangkono al-madhkur kang dan tutur bidal awsaf saking pirang-pirang sifat fadlullah iku kurnia Allah yuti kang nekakeun ya Allah ing fadlullah ing fadl
ngongkang ngersakeun ya Allah iman wallahu lan utai Allah wasiun iku kang jebar katsirul fadli tegese kang akeh kurniane alimun tur kang maha uninga biman hu ahlu kalawan barang kalawan wong kang utai man iku ahluhu ahline Allah atawa iku ahluhu ahli fadl ahluhu iku ahli fadl. Sabada Gusti Allah ngajelaskeun sifatan-sifatan jelema anu beragama Yahudi Nasrani berikut munafik. Di dieu Gusti Allah rek ngajelaskeun masalah tingkah-tingkah mukminin anu asli jeung jelema-jelema nu mukmin anu murtad ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji dek nyaritakeun jelema mukmin anu sejati kaimananana anu ku urang kudu dijadikeun contoh terus datang ka yaumul qiyamah. Nomor kedua dek nyaritakeun jelema anu babali kaimanan anu tadina iman ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Rasulullah wari berbalik murtad jadi kafir deui naudzubillah min zalik wa min zalik. Iyalah ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isim mausul amanu silahna wal mausul fi wal mausul ma'silati fi quwatil mustaqbi sarua jeung al mu'minuna wal mu'minat bahasana sahe jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana may yartadda minkum an dinihi saha jelema anu murtad ti golongan aranjeun kabeh an dinihi jauh tina ninggalkeun agama Islam ku ari babalik ka agama kafir Ta'eta fasaufa yatillahu maka isuk besok bakal ngadatangkeun Allah ka kaum nu kaum eta teh gaganti daripada jelema nu murtad yuhibbuhum wa yuhibbuna cintaeun jasa Allah ka eta kaum ge cintaeun jasa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ieu jelema murtad teh pancan aya. Jadi berarti ieu ngajelaskeun jelema nu bakal. Ai nu bakal makan isuk minggu hareup bulan hareup meureun di zaman Kangjeng Nabi aya keneh atawa sabada Kangjeng Nabi tos teu aya. Berarti ieu teh termasuk kana berita gaib. Kangjeng Nabi nampa ayat ieu nyaritakeun urusan anu gaib. Bakal aya jelema nu murtad kaluar ti agama Allah jeung bakal aya jelema istimewa anu nanjarkeun agama Allah neruskeun sepak terjang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encan ieu teh berarti ieu teh termasuk berita gaib, berarti mukjizat. Kangjeng Nabi nyaritakeun barang-barang anu gaib teh boro-boro ieu deui paling sabulan 2 bulan satahun 2 tahun deui cacakan di jero kubur berita gaib dicaritakeun ku Kangjeng Nabi cacakan malaikat-malaikat anu aya di langit tu teka deui ku urang diberitakeun ku Kangjeng Nabi keun tabak kuari keneh isuk pageto mahsyarna mizanna siratal mustaqimna haudna neraka jeung sorgana geus dicaritakeun ku Kangjeng. Tah ieu teh ieu urang nu mantak darariuk di dieu ieu teh percaya bahwa engke di jero kubur disiksa. Disiksa ieu teh aing teh mantak aing hayang ngaji abeh ulah disiksa. Tah ieu teh sanajan henteu dibukaan ge hatena pasti sia-sia dibeulem kan kitu kajir ku kitu bae geus. Teu kudu ditanyaan deui sia mantak ngaji kunaon embung ka neraka. Pasti kos kitu teh.
tapi cenah urang Cikupa mah lain kunaon cenah mata kaji kunaon janji jeung rangda beda tah mah tah mah sempilan doang gede mah tetep sieun ka neraka pan sieun ka neraka pan di nyaro ngaji nyieun neraka pan belon tah emang urang Cikupa mah paling-paling eta bos itu tuh kan nah ieu teh urang teu kudu dicaritakeun hiji mun ditanya hayang sugih henteu hayang teu kudu ditanya pasti harayang sugih kabeh komo ieu potongan kredit kabeh hayang teu kudu ditanya nomor kedua sehat teu kudu ditanya deui tah maca Kangjeng Nabi kajen teh kumaha ge jelema hayang sehat bae ulah ditanyakeun deui geus pokona mah hayang sehat katilu hayang sorga pasti bae eta mah tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga mata kahujanan saeutik nyilip pan hayang sorga ai macul bapan di sawah kahujanan ge tilok nyilip tilok padahal hasilnya henteu hasil datanya henteu nyaho hasilnya henteu poe mun kuberit teu hasil padahal kamari sabaraha poe macul kahujanan tapi ieu ngaji mah jelas bakal dikawinkeun jeung bidadari nyilip nyilip kahujanan nyilip masyaallah tuh jadi berarti muliaan keneh macul daripada ngaji pan belon eta masyaallah lantaran urang mah pandanganna pandangan duniawi bae hayalana hayalan duniawi bae ukhrawi mah kurang teu kabayang-bayang nu mantak eleh bae tah nah supaya urang teger supaya urang mantep maka ngaji abe aya masukan-masukan jaai urang hudang ti peuting teh urang mah eleh ku tunduh pan sebab duniawi pan urang mah teu kudang leng bentanya leng cenah cak kiai tenang ja puyeng geus kikian bae cenah kikian eta haji bae mikir nya tiris nya tunduh nya isukan pasti aing digawe pan ieu bahaya dula-dula deui anggal ngeugepayan silih cak anggal teh silih wah atuh gegeran dirangkul ku urang teh menyatulah dengan bantal lantaran pandanganna duniawi tapi lamun geus pandangan ukhrawi hudang ti penting ko tunduh ke ku aing sia tunduh awas ku aing sia dipeurehan gajen ku kumaha ku aing sia emang aing eleh ku sia tunduh di kieu-kieu ku nya ngopi heula abe ulah tunduh aing mantap ngopi ge awas ya ku aing tunduh kene nyieun boba diasupkeun hulu kan hayu sia tunduh teh tunduh aja dulu senang tanggeus set kacai tiris tinggal tiris tunduh tinggal tunduh sebab pandanganana aing mah lain naon ieu hook malam ieu moal kapanggih deui jeung aing wisuk mah lain deui nu malam ieu mun dikosongkeun berarti aing ieu kosong ibadah teu bisa aing mah tetep bae sorga aing daripada coglak maningan aing tunduh-tunduh ge salat sanajan 2 rakaat eta pandanganna ka ditu beda pan ieu mah pandangan anggel kabeh kadeuleuna ge lain deui atuh pan panaikan deui tahajud mah matana ge lain deui rada beureum ieu bacala lenghar matana aya nu belah ditu beureum nyeri mata masyaallah dina mata ge atuh bakal kadeuleu caian bae semu beureum oh berarti peuting atas hudang ge kajen kukuman aya nu cenghar ge mah potongan potongan cala lenghar geus kanyawan bae di mata ge tuh ya lain deui komo awe mah cindul oh berarti kasih carekan salaki insyaallah tuh kitu nya nah 2 informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ka Kangjeng Nabi hiji bakal aya jelema nu murtad nomor kedua bakal aya nu nanjeurkeun agama masyaallah mata ya ayyuhalladzina amanu cak Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi wahai jelema nu ariman sakedeung deui bakal aya jelema nu murtad hiji nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah mayartadda minkum an dinihi saha jelema nu murtad balik tina Islam ke agama kafir ngajauhan agama Allah ulah kaget Muhammad fasaufa besok atawa ke bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka
ku kaum anu indah lah luar biasa. Allah resepen ka anjeunna ka para kaum ngeresepen ka Gusti Allah. Nah, jadi aya 2 hiji bakal aya jelema nu murtad bener bae. Telila Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah, dipundut ku Gusti Allah. Mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui, mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh kamu kuari aya citra aya puri di dieu. Anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakit kan maka atuh mah sia nyarah pan adek teh murtad goa. Ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah na cek sahibul kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad, 11 golongan nu murtad ngan di zaman Kangjeng ayat 3 di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nangtangan ke Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah. Ya Allah, ya orang hitung-hitung muludan meh muludan meh ngan teu make berkat muludanana. Emang potongan berkat mah lain deui. Muludan teh kudu make berkat. Mun kadele cauna gede teteg diukna. Mun cauna nu laletik teh cau mah cau hansip bangun nyiduh bae teh keluar. Keluar deui. Ayat 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ka Kangjeng Nabi. Bahkan lain sekedar murtad ngaku nabi deui. Jadi aya nabi tandingan. Jang mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi tetap Allah nyen tandingan nabi jadi jelema ngaku nabi kadang-kadang kurang bangkawara emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari aya kiai anu teger teh pasti aya babadingna pasti bae aya kiai anu teger aya nu ngalembar jangan bandinganana engke masyarakat sendiri masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli ti Gusti Allah sama kos kitu tah mah lamun asli negakeun agama hiji tilok nyeun proposal asal kiai nyeun proposal tandingan kiai tah proposal kedua tilok dek nyeun yayasan komo dana Australia komo dana ti Yahudi tipatikan memuadekeun tah kos kitu mah mun aya tandingan kiai bener tandingan anak tama geus kajian kumaha ge berdalih ka kaler ka kidul langgeng ku sia dalil nu jelas lain nanjeurkeun agama Allah hayang meuli innova tama kiai sakitu bae titik bae geus pokona kudu aya tandinganana bae kajian kumaha ge sebab boro-boro kiai deui cacakan wali bae wali loba nu ngaku wali loba nu ngaku wali nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka Syekh Abu Hasan As-Sadili ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi ka kitu Syekh Siri Siti Syekh Marufil Kuhi jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan loba mun cemooh ulah kaget boro ka wali ka Kangjeng Nabi ge aya kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi zararah lah ka ditu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung Pak Haji dari mana ziarah kemana ke Makla makom siapa tuh Syekh Nawawi itu siapa Syekh Nawawi itu ulama Banten saya dekat rumahnya sugan kula nyana akur jeung urang mantap dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta aya deui geus kitu bae eta mah. Kenapa sih diziarahin? Oh dia ulama besar, karangannya banyak, dibejakeun gugula gitu. Emang udah jelas kitabnya bener, pan nang tangan kae. Pan jadi kieu ya juga lain akur gitu.
Masya Allahnya duaan baik ya digang ngomong nage. Emang kenapa sih? Emang belum kenal dengan Senawawi? Nggak ada yang kenal kalau di Bandung sama Senawawi itu. Senawawi itu apa ya, manusia biasa yang nggak jelas itu orangnya. Wah, gelut tau lah ya ini. Mapan Mekah ditahan, kata gukula ditahan. Udah gini aja, saya kamu nanti di akhirat kita ketemu. Nggak sebaik gula kacai baik. Nyana nulukun baik. Pan di akhirat. Tapi menang sama para poe nyana datang deui ngajakan ngobrol deui. Ngajelaskeun Syekh Nawawi, kukula dijelaskeun teh, dibacakeun dijelaskeun tentang kewalian. Udah tetap nyana teu percaya orang ka wali-wali barang diselidik kalau situ Bandungnya di mana? Pajagalan cekeun. Oh, di situ mah banyak Persis ya. Mungkin Mas juga Persis ya. Muhun cenah. Oh, atuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi. Tuh jeung batu cek urang teh. Batunya namparah di dinya. Hampura ieu mah Mekah cak ulah teh. Masya Allah, aya beta pengalaman di Mekah kos kitu. Loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah. Ulah aneh, kuari bae kuari nu datang ka kula. Ulah manusia biasa. Habib bae Habib. Aya anu nentang Habib nu nentang ka kula aya. Sekelas Habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Rajani. Atuh deuk nyaho di mana ngaji teu naon teu mah. Ngan saturunan-turunanana doanya na aya teu ngaji mah tetep bae. Kula pengalaman Habib bae aya nu teu percayaeun kana kawalian. Ngan lalaunan gukula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun. Mesti jamaah Habib ceuk kula teh anu jadi imam terus kabeladina rada sadar. Teu cacakan eta bae geus teu paham. Komo atuh nu teu ngararaji. Mentak dibawa kurang haolan ngajelaskeun tentang wali. Hiji, nomor kedua supaya orang kabeungkeut ku wali Allah abadi akhirat anu ngagus sakitu doang. Jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu Akbar teh jak geus hijrah hate urang mah. Mall aya awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator. Masya Allah. Nah, kahiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawarah adalah Banu Mudlij. Raisna kepalana Zulhimar sebagai lakob. Ngaran aslina Aswad Al-Ansi. Eta jelema buang kawarah anu luar biasa tanabba'a. Ngaku nabi nya teh. Ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh. Urang mana eta? Urang Yaman. Wastaula ala biladihi. Nyana jadi pemimpin Yaman saat eta. Wa akhraja umala Rasulillah. Pagawe-pagawe utusan Kangjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah. Teu kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu. Numantak kata Rasulullah Kangjeng Rasul nyuratan melalui Muad bin Jabal Sadatil Yaman jeung penggede-penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij. Apabila ada kesempatan segera hancurkan, basmi, langsung nyeun kekuatan. Setelah nyeun kekuatan diserang, begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Ad-Daili. Setelah dibunuh dibakar imahna, dibeleuh imahna, dihancurkan. Nyana segera ke Madinah, laporan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin. Bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Daili. Hancur hiji. Nomor kedua di Banu Hanifah, ieu nu geus terkenal luar biasa Musailamah Al-Kadzab tanabba'a. Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi deui nyana, bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul Kadzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina suratna kieu min Musailamah Al-Kadzab min Musailamah Rasulillah, min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah.
jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah al-Kadzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana made jero hatena anu sujud di hareupeun lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majes coba tolong tuduhkeun maneh kuduna usaha anu moal kebal deui sugih dilaksanakeun bener aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ya geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae ki dinya ngising dinya kadieu kan diusap ditiup cageun deuk kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke ku Musailamah teh bogaan kamonesan ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut ditanya rukun wudu ke heula ditanya rukun salat ke heula ditanya ngeridit halal atuh lain kiai tah mah kuyai tah atuh boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge can aya nu percaya ngomong ngaku wali ieu mah ngaku nabi nu mantak dipercaya Musailamah al-Kadzab sorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir mantak jelema rek kabeh percaya Musailamah Rasulillah kanu leutik dedeh kanu gede ngahormat mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana mun aya naon-naon diusapan ku manehanana jelema teh asa diangkat asa dijunjung nu mantak deudeuh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah eta teh boga kaistimewaan sihirnya mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka di surat-suratna kos kitu tah artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula ba'du sesungguhnya tanah ini adalah sebagian untuk kekuasaan saya dan sebagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad wassalam Musailamah Rasulillah coba eta surat murikak bulu orang ngadenge surat kos kitu tapi dijawab ku Kangjeng Nabi fajabahur rasul surat Pakataba ilahi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah Kangjeng Nabi langsung nulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin surat ti Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap bahkan akina kakap ieu mah amma ba'du fa innal arda lillah sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa hanya milik Allah semata-mata yurithuha may yasha Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau oleh Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah wal akibatu lil muttaqin akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala wassalam min Muhammadin Rasulillah eta surat ciri surat menyurat pohara luar biasa orang malain kan surat orang malain berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki jurig tak majak kos gitu mah datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti di keheningan malam yang sunyi ku dengar suara cecak yang aing balik di kangora ya wassalam Dedi Pasar Kemis make tanda panah slot dibaca eta orang menyuratkan kos kitu balik tuh batur surat teh lain lalagaan luar biasa baca ku Kang nah dua teh jelema nu ngaku nabi dukun nomor katilu nu ngaku nabi adalah Banu Asad ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae nu mentak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi segera Khalid bin Walid seorang sahabat anu gagah perkasa naik kuda dar berangkat ka ditu
bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad ba'dazama ba'dal qital, kemudian langsung dibunuh. Masya Allah. Cek sakawal mah lari. Setelah lari sampai ke Syam, di Syam benang ku Ki Khalid sanggeus benangnya menta ampun, sanggeus menta ampun kulah mentah dihampura bejakeun ka Kangjeng Rasulullah. Kula mah desakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah. Nu mata kitu kunaon? Lantaran kula boga ilmu sihir. Detik ieu, menit ieu, saah ieu sihir kula deuk dipiceur, tetep kula ndek iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Salam kula ka Kangjeng Rasul, bejakeun kitu, amankeun kula ti harita nyana Islam nu luar biasa. Asuk Islam deui, kemudian Islam bagus dan mimpin Islam anu luar biasa. Tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh tak bae zaman urang tahun 2010 musodek. Masyaallah Gusti Allah lagu. Di Bandung Yasmin. Isin ngadengen Yasmin jadi nabi. Yasmin teh Yasin teh turun ayat teh ka kula teh tadina mendek Yasmin. Eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model. Meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana. Setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta? Sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas, batu dicekel jadi perak. Ketika manehna ditewak cek teu aya, jel aya di ditu. Endeu kumaha atuh? Ta eta sihir teh bisa kos kitu. Kitulah mayyar taddaminkum andiri ulah kaget Muhammad. Di zaman anjeunna tilu manusia ngaku nabi. Etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika, dibaca ku orang Inggris, dibaca ku orang Belanda, dibaca ku orang Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana. Mata kula kaget di urang ge sarua bae. Aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui. Aya deui manusia organisasi, aya deui organisasi tandinganana. Aya deui anu hebat, aya deui nu tandingan selalu kitu bae. Salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae. Contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri col bae aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuh kuat apa henteu sih kuat apa henteu teh berbagai macam tandinganana di level masing-masing di sekupna masing-masing. Mata ulah kaget Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi, para wali bae ge aya nu nandingi, para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid bata urusan zahir nu nandingan loba jasa, komo zaman kuari zaman acak-acakan. Zaman teu jelas mana sih nu bener, mana nu teu bener kabeh ngaku bener. Zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani, di jero nurani moal bisa dibohongan. Cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya. Kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru. Yang jelas adalah bir itu haram. Nu ngadengekeunna nu tukang mabok goblok budak. Goblok. Bir cenah caknya halal. Haram bego padahal nya ge osok. Padahal nya ge osok. Nu osok bae nurani nama tetep bae. Nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka. Kita suka, dia suka, nggak ada masalah itu yang begitu mah. Ya, lihat di sana, di mana? Di Uni Soviet. Sama suka, sama rata, sama senang, nggak apa-apa. Itulah agama yang benar. Kalau ada larangan-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu. Kadang kudu osok zina kiai bloon eta kiai bloon ana osok zina ke ngebloonkeun kos kuari bae aya kiai anu ngahalalkeun krit dibloonkeun padahal nyanana ge mobilna dua nang ngridit kabeh atuh geus kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan nurani teu bisa dibohongan ketika aya jelema keheul ka kiai hate leutikna mah henteu nu sabenerna asal bisa bae kiaina kajeun aing mah dipake ka keheul ge setahun 2 tahun ka 3 tahunna enta hampura nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi aya 3 nu nyata ngaku nabi.
setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui. Ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah, 2 Gotofan kaum Qurrah bin Salamah murtad, 3 Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil, 4 Banu Yarbu, 5 Banu Tamim, 6 kandah 7 Banu Bakar bin Wa'il. Ieu adalah murtad pemurtad. Mata geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman may yartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabeh andini ti agamana yakne babalik kuari ka kufur deui babalik ka Yahudi deui babalik ka Nasrani deui kaeta teh apa saupayatillahu Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna ku golongan kaum anu resepen Gusti Allah ka eta kaum wa yuhibbuna jeung resepen eta kaum ka Gusti Allah. Wah harap pisan ieu Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza bari kitu Kangjeng Nabi kaum eta teh kaum hadza kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum-kaum nu dipimpin ku Abu kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih. Setelah diteliti kaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna teliti ku para sahabat ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina Ali. Tinu opat surtil deui payas deui ternyata nu paling cintaeun ka Allah cintaeun teh 2 hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah 2 tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna di antara 2 teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hiji. Nomor kedua azillatin 'alal mu'minin kaum-kaum eta teh sangat ramah sangat dedeh terhadap orang-orang mukmin kanu sahandapeun dedeh jeung nyaah kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana kanu fakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min tawadu DPDP dedeh jeung nyaah bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana saha eta di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali ternyata dinu 2 teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui Sayyidina Abu Bakar deui bae lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka mana aya naon aya deui anu minta bodak aya deui anu minta bantuan
aya di terus pernah diingkekeun deui teu pernah diingkekeun jelema datang deui ka dinya minta dibere isuk datang deui dibere deui isuk datang sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah dibere bae ayo bae terusin Abu Bakar tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang lamun urang eueuh ka sieun mah moal kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan dibikeunan ku urang sieun pakir jadi pakir ja konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae pokona mah amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae buktina si Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin keras terhadap orang-orang kafir teu meunang ngadenge salenting bawa di angin asal aya kafir gerak Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae kekerot geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah mun aya Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam geus kieu bae aya aing keneh urang ge dua aya asal ngadenge pabrik bae asal anu koprok bae sit beres main mah sit teh geus gigiling we tah Sayyidina Abu Bakar mah gigiling sote deuk nanjeurkeun agama Allah kekerot asyiddah kekerot aizzatin alal kafirin gagah menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hibar acan eueuh bae pokona mah paeh teh jadi lalap ku Sayyidina Abu Bakar eueuh bae sugan sieun saeutik gede nyana luhung nyana hebat nyana eueuh gimbir saeutik ketika acan aizzatin alal kafirin Sayyidina Abu Bakar dua Sayyidina Ali ge kitu ngan begitu dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih eleh ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali ge kitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir itu tangan dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sayyidina Abu Bakar Siddiq 3 4 yujahiduna fi sabilillah selalu munan gitu ngaranna jihad fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah kabeh ge perang ngan dibandingkeun keistimewaan berjuang na teh dua nu paling hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Ali dibandingkeun nu dua nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae yujahiduna fisabilillah dikorbankeun sagala rupa bae jang Islam Sayyidina Abu Bakar mah harta dikorbankan jang Islam pikiran jang Islam tenaga jang Islam sekalipun nyawa jang Islam pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan naon bae dikorbankan jang harta urang kuari geus datang ka mana urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala nyana usahana gede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musala letik ulah gede miliaran dua letik jasa letik eta menta keramik doang keramik deuk iraha berjuang kakarak bangunan doang ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang singa deui ulah ka mamanakeun anak buah dikerahkeun ka awas ulah nonel aja bawa lah ke pos ka ditu memeh ku aing teu meunang aya sasage nya wah tu boga modal lah ngucur danana tah ieu jang sindena tah ieu jang numawana ieu jang sia transposna tah jang centeng besi kurang bebeja deui ka aing urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang jang nyukseskeun seseorang sekian miliar siap nu penting nanjeur ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh aya masjid terbengkalai aya majelis masyaallah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul jadi perhatian kakarake segi perjuangan dina bangunan kakarake anu henteu katoel awak teh teu katoel kan seukur harta doang eueuh urang mah encan pernah berjuang datang ka bebeakan can pernah aya dongengna kieu aing dijual teh sawah nu itu jangan nyeun nasid aing mah tapi lamun kieu mah jual sawah itu bener aing tahun lurah pan loba tah nu kitu mah di Cikupa 2 aya teh Belar Raja hiji Cilongok mah teu kaliwat
tuh bun berjuang kos gitu mah atuh loba jasa. Jadi dijual di mobil kijang dia tahun 2005. Jangan nama sih, nganggeuskeun masjid lah, jangan batur mengimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu. Eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji. Aju anu hiji lah teu ngajual sawah teu bisa loba. Tuh jang kos kitu loba ieu berjuang kakaraku harta doang encan tek ku nyawa masyaallah. Pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge gan sautak saeutik we aya waktu-waktu senggang pakai kos kitu aya waktu saeutik sekelumit pakai kos kitu senggang mah pakai dunia bae senggang mah pakai dunia bae nah aya saeutik memikirkan ke arah eta kitu kele harta wah makin ditumpuk-tumpuk jang berjuang di jalan Allah mah asana angel kene komo awak kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi keur bani urang mah ulah deui perang teh ku nagarana diteu meunangkeun padahal mah ieu teh geus jerit dasar rakyat mah sabenerna mah naon sebabna nu matak ngajerit makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede berarti nyana ngaloyongkeun kana pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia pek leg-leg pun geus mararawat para penggede-penggede sabodo nyana ya orang yang ngaku sebenarnya mah negara orang teh kos kitu tapi kos kitu mah ngaridoan berarti muncullah tiap-tiap perumahan muncullah tiap-tiap kampung mending nu geus layak nu can layaknya muncul berarti nyana kan nu tanda tangan nyana saha kieu nyana bae pokona mah henteu jelaskeun bae kieu nyana bae pokona mah ta eta teh ta tinggal paehna doang wallahu alam di akhirat eta ngaridoan pan berarti teh loyong nah eta mah terus we saderet ka dinya teh dihijikeun we ka ditu sakumaha kamari tah kuari mah tah aing mah perang mah meureunanan janteu ieu bae aing mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres du lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai-kiai tanda tangan naon anti pembangunan gereja kayak lagi kalau mah karena mesti ku camat tadi aku panjana sok mere 3 juta sebulan jalan gue tanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan ti heula aing ye tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan stempel bahwa aing anti pembangunan gereja. Emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka surga aing. Geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus. Engge di akhirat da ditimbang salat jore, zakat jore, puasa jore, ngaji jore. Aya hiji anti agama Nasrani. Wah cek malaikat ieu lu bagus mah ieu. Timbang lu bagus aja jore, bagus anu bagus surga coba. Begitu dibalangkeun, itu jawara dibalangkeun ka mana itu? Ka surga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara baru atek ge ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari, zaman perang otak, zaman perang politik, zaman perang ekonomi, zaman perang budaya, zaman perang informasi kuari. Perang informasi di internet, Yahudi kieu, Nasrani kieu, Islam kieu, per detik, per jam, per hari perang informasi. Perang terus, begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh. Despuguh Indonesia eleh, Malaysia ge eleh, nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari. Dek dioyak-oyak, Sudan dioyakkeun, Yaman dioyakkeun, Misra dioyakkeun. Mesir Misra teh abis di jero. Oyak kabeh teh. Sakedeung deui teh terakhirna adalah Iran, Irak geus dioyakkeun teh. Walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi eleh sanajan nyana rarang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah
walaupun henteu nu sabener nama ngan kekalahan tina terbunuh rakyat sipil nu teu nyaho naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta dek iraan rapkeun demokrasi teh berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu make etika ham tinggal ham buktina orok tembak awe tembak nu teu perang bodoh dek di mana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi kita demokrasi teh kos kitu teh ditutur mun Sidina Abu Bakar ujana geus pedang kikiran cenah aya di ditu Abu Bakar mana nya geus sok kikiran main gapleh tapi teman ya tuh dek kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim kuari deuleu Irak deuleu Ethiopia deuleu kitu Turki kuari Mesir dan lain sebagainya dioyakeun ku Amerika pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang datang ka iraha urang nuturkeunana dek datang ka iraha karunya amat kiai nu aya di dinya karunya amat ustad nu aya di dinya ai urang mah rakyat tinggal nuturkeun nya bae cak nya iya ya cak nya gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di hadapan Allah ya, numatak DPR mah tinggal ngerebekna doang. Adina cenah aing teu jadi DPR, aing mah jadi Pemda. Leuwih lelem. Ai ka mana jangan gugulung eta mah hukum-hukum menang manusia. Ta ieu keur carita kagagahan Sidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah. Lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an, Yahudi, Nasrani, termasuk demokrasi, pasti diperangan ku nya mah. Urang teu berdaya ku ari. Kuari teh teu berdaya lain lalagaan keur dikieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika. Negara mana nu masih kene kuat Islamna, gempur, tidak mau tahu. Satelitna ugal negara geus aya tek. Di satu negara per kabupaten geus aya. Nya geus delekeun bae kieu bae. Negara mana nu hebat, Mulai dihihiledan. Geus aya kabeh gambaranana di manehanana. Tek. Eta teh secara teori urang sieun, tapi Islam mah aya waliullah, wali aya nu leuwih sieun ka Allah. Amerika neuleukeunana hanya sabaraha jam, hanya sabaraha poe, hanya sabaraha bulan. Allah mah maha qadim neuleukeunna ka urang. Leuwih nyaho, leuwih pinter, leuwih sagala-gala, leuwih gagah ka Allah bae. Negara nu hancur, cel aya waliullah hiji bisa menang. Mantap urang tungguan wali bae lah. Tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan asal beda partai beda hukum model aturan mah partai bae jang kadurian hukum teu kudu beda teu ieu mah berarti teu beres kan kiaina asal beda partai beda hukum beda organisasi beda hukum beda kedudukan beda hukum atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka iraha urang kikituan bae mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa. Begitu dibandingkan sahabat nu muncul 4 di antara 4 nu muncul 2 di antara 2 paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim. Tesieun eta kaum nu cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumata laim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad. Apakah sieun dicacad, apakah sieun dicaci, apakah sieun dimaki, dicerca, teu sieun setik-etik acan. Sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim. Ku pinuh keyakinan, keimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ka jelema-jelema anu nyacat, sabodoh, sadaekna, ngabudak sia terus bae aing mah. Iyalah wala yakhafuna laumata laim.
aya kabeh di Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan matak ayat wa hadhil ayat mukhtassatun bi Abi Bakr Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu madak ca Kangjeng Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin pangnyaah pangdedeh pangwelas asihna umat kaula terhadap umat kaula adalah Abu Bakr Siddiq ayatna ieu fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim ialah karakter sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' zalika tahiya anu tadi disebutkeun hiji mahabbahna anu pohara jasa nomor kedua zillah terhadap mukminin nomor katilu izzah terhadap kafirin nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngaranna atau jihad fisabilillah nomor kalimana adalah tasyin intifaul khaut tasyin kana dicaci dibaki terus bae berjuang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa taala taruhanana harta nyawa masalah zalika tahiyalu tadi dicaritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah teu boga asa nang sorangan boga tanaga teu boga asa nang sorangan boga pinter lain asa nang sorangan boga wawasan lain nang sorangan boga gagah lain menang sorangan timimiti boga mahabbahna lain asa nang sorangan kemudian kedua nazilahna izahna jihad fisabilillah tasyeuna ieu adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yu'tihi may yasha anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah subhanahu wa taala nu matak gagahna Sayyidina Abu Bakar ketika orang datang ka Sayyidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teh mondoyot nyana leuwih mondoyot lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul masyaallah anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudang dicaci dibangkit dibunuh ku Sayyidina Abu Bakar tapi ketika orang silaturahim kadinya teu boga ongkos dibere kunya ketika orang rek sare ngendong disadiakeun kumanehan ketika orang DP-DP nyana leuwih DP-DP ketika di imahna aya dahareun urang datang kadinya daripada tamu teu dahar maning nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana makajeun puasa hese tanding si Abu Bakar dah ieu teh kabeh zalika fadlullahi yatihi may yasha fadl Allah henteu di aku ku si Abu Bakar teh di aku boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanana teh di aku urang mah lain kan itu berhasil kan ya lamun dia teh dihareup mana bisa si atuh bari kedudukan di mana situ di anu dan nyaon teh sia perjalanan iya aduh tuh lu bener aing mah tuh bisa wah beh oge si atuh aku gelutiannya eta sanu ngelakeun emang sawen iya eta gelutnya ditongtonan ke men koprok ya eta sanu menangkeun iya kabeh ge di bawah iya kabeh ge tuh pejudi luhurna mah tuh aing kai gitu kabeh ge lamun lu aing mah tuh ara acak-acakan judina teu balener ceknya mah judi bener meureun istol teh kabeh ge kieu mah nepak dada urang mah kabeh ge tuh ya bisa ngabangun tah ieu hasil ieu Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wauh jeung murid mah
ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid murid jauh emang sok di mana ngaji ada bentang kalamot los tadinya datang ka payah tuh sia kahujanan los udah mah lain sih ada itu murid aing udah diganggu eta wilayah aing kiai sih ngaku wilayah sakumaha bupati eta kiai Golkar teh kos kitu tah tolol teh kiai Golkar mah nah mun orientasina ka dunia mah kos kitu bae asanang aing bisa ngaji asanang aing boga wawasan bisa nang aing asanang aing ngabangun asanang aing tah eta nu kos kitu moal kebal ngagejret ka jeung kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamuliaan teh ketika aya pilkada, ketika aya pilgub, ketika aya pilpres, lantaran boga ngarasa mulia, jual beli jeung kamuliaan, nyana dibere sekian ratus juta, mungkin siap lantaran kula boga asal loba murid, siap kula jual kamuliaan ngaranna moal kebal tak kiai kosi. Mangkaning hampir 99,9,9 deh. Kuduna mah begitu dek dijadikeun tim susah sih. Atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lainnya ana meureun jurig teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulia dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kamuliaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kos kitu. Iya, Sida Abu Bakar contoh ya. Nusak itu nomor hiji, kedua. Nah, setelah Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi, mun aya Nabi nu dipilih, niscaya Abu Bakar diangkat jadi Nabi. Pahala jangan sampai eta mah. Kata Sida Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah, ulah ya Rasulullah, abah mah ulah dijadikan imam. Henteu abah be ulah. Emang kunaon gitu abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nyana masa ayat 2 ayat 3 ayat haju ceurik kosong cikupa mah gitu ulah moal kuat pokona abah mah mun jadi imam maca Quran ceurik bae abah mah unggal poe teh lamun di wadahan cai matana abah mah be atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat ke ceurik saayat 2 ayat ke ceurik abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa careurik kabeh jelema teu kuateun eta panjawara Sida Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleuh Sida Abu Bakar kabeh ginggir tapi ketika maca Quran masyaallah ta ieu zalika fadlullah yutihi may yasha eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di Sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teu diaku ku Sina Abu Bakar fadlullah yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikeun ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyara kana sampurna maha kawasan alim muntur kang maha uninga biman wa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyara kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos kieu teh da maha Gusti mah maha uning Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia ti bibiti lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh geus aya dina ilmu Allah tinggal disadari bae kadituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna ngamakmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawahna mun cara supir teu kudu dikenekan deui pan urang sok bingung jasa urang teh pan boga supir tapi urang sok awas rem atupannyana nyupiran orang jadi kena mana bos jadi kena nu ngeunaheun mah pada orang repes jangan nyawa di tempat hebat supir urang wayah ngarempas wayah ngagas pas ieu mah di tol ngan 30
gaya berjasa orang kesel batur gue sehat nyara 30 bae balah turun 25 cak orang ngeureun bae kieu heula atuh sia karena supir teh nyaho giliran aya kitu polisi tidur teu direm gedug bajrug abo ieu supir kieu amat sih masa da ieu ge pamarentah teh kok kos kitu giliran di tol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngagebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kodrat Allah ngan keur dikiekeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek asa da leuleuh pamimpin ulah haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu jadil teh kieu tapi ketika ka lapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia politiklah ekonomina budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini jailun fil ardi khalifah Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah cak Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur Gusti dilengserkeun ke aing geus ngiriman deui Gus Dur kedua engke Gus Dur kedua hartina seperti eta coba kuateun tah henteu tiba heula kitu bae trak begitu masa jaya zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi sahabat anu opat khulafaur rasyidin masa tabiin ambil alih deui tah ku Yahudi masa kemasan Islam tah masa Raden Patah jaya sadunya teu kebal 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui ieu urang geus 500 tahun dikuasai ku ari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani can menyat deui Islam sedangkan Islam mah al Islamu ya'lu wala yulaleh kaid asal jelemana berpikirna berjibakuna bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an mopo bae di jalan tinggal perhitungkeun ku urang pikirkeun ku urang dek datang ka iraha negara urang ieu nu muncul korupsi deui muncul koruptor deui capek ceuli gadengekeun jelema nu kos kari eta teh nu utar atur urang teh nauzubillah min zalika jeung nyana asal urang mah ulah diberekos kitu ku Gusti Allah Gusti amankeun urang kabehan ye salametkeun abdi sadayana Gusti ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti jadi akhirat ge mistah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah disampurnakeun ku Gusti Allah diamankeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah